Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Man ari saha jalma eta intaqodo anu narima batal ieu si man, naon wuduhu wuduna ieu si man, haroma mangka haram alaihi ka si man, naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu kahiji haram salat, wa tawafu sareng kaduana haram tawaf, wa mashul mashabi sareng katiluna haram nyaba Quran, wa hamluhu sareng haram mawa Quran, wa yahrumu sareng haram alal junubi ka jalma anu junub. Eta sitata asya'a aya genep pirang-pirang perkara. As-sholatu kahiji haram salat, wa tawafu kaduana haram tawaf, wa mashul mashabi katiluna haram nyaba Quran, wa hamluhu sareng kaopatna haram mawa Quran, wa lubsu sareng kalimana haram cicing pil masjidi di jero masjid, wa qiraatul Qur'ani sareng kagenepna haram maca Quran. Wa yahrumu sareng haram bil haidi ka jalma anu keur haid, eta asyarata asya'a aya 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu kahiji haram salat, wa tawafu sareng kaduana haram tawaf, wa mashul mashabi sareng katiluna haram nyaba Quran, wa hamluhu sareng kaopatna haram mawa Quran, wa lubsu sareng kalimana haram cicing pil masjidi di jero masjid, wa qiraatul Qur'ani sareng kagenepna haram maca Quran, wa shaumu sareng katujuna haram puasa, wa tolaku sareng kadalapana haram ditolak, wal mururu sareng kasalapana haram ngaliwat pil masjidi di jero masjid, in khofat lamun sieun ieu si jalma talwisahu kana ngecretna getih, wal istimta'u sareng kasapuluna haram dialap suka, bima kalawan perkara baina surati antara bujal warukbati sareng tuur.